alam dunia geus paciwa bencana datang ngereyeung nu maksiat beuki macet nu ibadah beuki eueuh. Surga hayang paembung. Sulaiman ditanya naon sababna nu mantak jelema ieu embung paeh padahal nyaho aya surga. Nu mantak embung paeh lantaran urang di dunia ngabangun kesenangan. Kulantaran di dunia ku urang dibangun kesenangan, imah dijadikeun istana, kendaraan anu mewah, pamajikan nu bahenol dan lain-lain sebagainya. Jadilah orang di dunia senang ndek ninggalkeun kesenangan embung paeh. Coba nu gede hutang anu teu senang teh tambang geus dibawa we tambang da kawana bunuh diri lantaran sempit hirup. Kabari aya nu ka ieu mah urang Cilongok moal dibejakeun bener ieu mah. Kiai cenah kula minta cai kunaon tuh sia. Wah cenah kula mending paeh bae kes ya. Sia bubuhan mana Cilongok da? Bubuhan anu. Ih, anak satu, anak Mang Anu. Kunaon tuh sia yang paeh? Kula diputuskeun cinta. Ya. Masya Allah, ieu budak deet amat sih. Putus cinta bae hayang paeh tolol ieu budak. Masya Allah, kuduna ge lamun diputuskeun cinta, ya aing mah lalaki 12 ku aing sia dibawakeun. Karak lalaki ieu mah diputuskeun cinta jakna mah dunia ngan imahnya doang meureun. Aya Lampung, aya Palembang, oneangan ka Lampung tuh ka ditu. Nu mun hayang panas otak urang Lampung. Aya nu tiis, Brebes. Maning mana geulis cara urang Lampung tapi galak. Orang Brebes, Hideung tapi bagir. Maning mana di? Hah? Je. Pabuaran mah teh mah ka Talimbang. Tah. Kulantaran urang ngabangun kesenangan cek Kiai Sulaiman Daroni, maka urang teh embung ninggalkeun kesenangan. Mantak di dunia ulah neangan kesenangan, neanganlah ketenangan jang ibadah. Neangan senang cilaka tur eueuh anggeusna. Kulantaran urang ngabangun kesenangan terjadilah senang ketika urang endek dicabut nyawa hese jeung embung paeh. Embung paeh tapi lamun urang henteu neangan kesenangan, neangan ge tenang jeung ibadah. Wow, mantep. Datang malakal maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka Haji Masuri ya. Sahaya abdi malakal maut. Ci cek Haji Masuri emang keur ditungguan. Atuh emang kula ja alhamdulillah salat atuh aktif puasa gitu kene tur muludan atuh hadir bae kemudian atuh di masjid ya terus-terusan lah tuh daripada geus hararese mending geuskeun selesai. Cek malakal maut hebat tah ti jelema tuh cek malaikat hebat tah ieu tanda jelema soleh. Pak Haji Pendi. Assalamualaikum. Salam. Saya ulah malakal maut. Dek naon tuh ka dieu? Ya biasa tugas. Ye, sok kitu ih. Emang sak malakal maut tuh kudu can aranggeus kabeh. Karung karak transaksi doang can dibayar. Malah aya nu ditipu can dibalikeun deui. Mobil can anggeus kreditan anak keula malakal maut. Ya lamun urang bisa nawar ke heula. Teu bisa. Kokos di dongeng teh
jelema gagah samping gagah sugih nu gagah jeung nu sugih asa maneh gagah aya di aing sugih aya di aing segala rupa teh aya di aing gas hiburan ngayakeun hiburan ondang babaturan-babaturanana atuh hiburan bapak aya teh jeung awewe mah teresep atuh teresep urang boga mobil Fortuner anyar anu naek na pamajikan urang nu eta kana ya atuh ceble eta mah teu senang terus di kuari mobil anyar aju kuari ka Bogor nu numpakanna nyana jeung nu eta kana ya atuh deuk naon make nu anyar mending 08 senang dia lamun mobil anyar nu di sisina anyar ieu mah lain ditahan lain maksudnya kos gitulah ai endek los oh tungtung nadi ulah di ulah di telah Kongo jadi kalau sesenangan kebenaran pejabat cerita dina dongengna dina kitabna ieu adalah gubernur mun ayeuna gubernur nakal beukeun bojohna nyana hiburan masyaallah pohara dansa minum emang pejabat kos gitu ulah dicaritakeun rahasia atuh pandansa ge aya jegerus di mah paregel atuh paregel hareuras naonan atuh kana nu indah ge ieu empuk itu empuk cara Cipudoli tadi atuh empuk segala ge atuh ai urang nyekel lalaki deui lagi jangaon tarareuas kadeleuna lalaki mah adu leuleus ge teuas awewe mah kadeleuna bangun teuas haripu awewe malah loba liang tisuklak tiseklok awewe mah nah ieu keur mojona wah hiburan makan-makan minum-minum dansa dan lain sebagainya nu ngetrok lawan trok dibuka ku penjaga jelema Rudin aki-aki Rudin Pak ada apa saya mau ketemu dengan bos atau mengganggu gak boleh itu Pak ini mah waduh orang high class waduh bapak mah gak usah ente sakedeung jakena yang gapangi sakedeung ulah ya kehiburan nanan ke deui ke isu ke ira henteu kuari memaksa kuari ih ulah lain teh keur minum keur dahar pula kan jelema miskin cekeun hayang milu dahar bae saeutik engke bae dibungkuskeun engke bareng jeung haji pendi bungkus tah geus nu miskin jeung nu miskin deui kita aki-aki ngaleos menang 10 menit datang deui getrok deui trok dibuka deui ye sia deui bae cek penjagana ini cedit itu bebeja sakedeung ya bos saya nggak panggil jeung bos kehiburan mah nya tuh kudu diganggu sakedeung bicara kula mah henteu ulah diinditkeun teu bisa bebeja ka bos miskin datang inditkeun abok teu bisa bos saya nggak panggil sakedeung lah ini tinggal itu bila perlu gebung habok eta diinditkeun ku nyana berat teu kaangkat nyana ngagerokeun pa Tirmidzi TNI ku digaya Tirmidzina mau pestol nyana tentara tetep teu bisa kula mau mal bisa cek cenah ieu mah hayang ngaharewos bae ka bos sakedeung kulana ka ditu atau bosna ka dieu lah eleh deet akhirnya bebeja ka bos ieu mah sakedeung panggihan bae tah engke deuk dibere sangu deuk dibere cai atau bere duit bere teh mah keur ini teh jelema miskin ieu geus saya ka dieu datang bosna ka dieu naon sia ka dieu kula deuk harewos teu pararugi adi sakedeung kula malakal maut hah malakal maut deuk naon nyambut nyawa bener sih iya tuh tugas kula aduh
kejaran bebejalah kan udah imas kan udah bisa udah kuari bae caknya waduh ibu mit lah mit minta mit lah tapi bisa caknya ieu kalau malakal maut nah nu mata kula sok macem-macem ge kabeh paeh maker kagok bejeuna ngora duh kagok amat eta ngora keneh pae keur can kawin geus kawin kabeh ge ngagokkeun abo eta budak kakara kawin doan can boga anak geus pae kagok amat begitu boga anak budak boga anak kakara ke ngurusan anak can boga minantu kagok amat geus boga minantu budak pae kakara boga minantu hiji urusaneun 5 keneh bener lah pae mah bener lah kagok bae geus kabeh beres budak keur mujuna maju jasa can nyandung kagok karagok bae. Nah Pak geus ieu Pak moal bisa mit deui waktu dicabut nyawa nalika model kos kitu coba naudzubillah min zalik takabur aya di nyana sombong aya di nyana gumede aya di nyana sedangkeun lamun jelema paeh di jero hatena aya takabur ulah gede sagede siki sasawi bae Allah ngaharamkeun ka sorga haram sorga katincak kaeusian ku jelema nu di jero hatena aya takaburan deuk kumaha coba geus paeh cilaka tadi bantak iya orang iya maulidan kita maksudna lain naon kan orang teh hayang nempo akhlak Kangjeng Nabi saenggeus nempo akhlak Kangjeng Nabi tugas Kangjeng Nabi saenggeus nganyahokeun tugas Kangjeng Nabi urang sebagai umatna kudu kumaha ngadenge perintah-perintah Kangjeng sebab Kangjeng diutus teh linajatin nas jang nyalamatkeun manusia setan diutus ke dunia liidlalihim yang nyasarkeun manusia tinggal urang apakah hendak nuturkeun Kangjeng Nabi supaya selamat apakah hendak nuturkeun setan supaya cilaka nah tinggal milih urang sing hade nah Kangjeng teh wa mubasyiron mere berita gembira aya surga aya surga Masya Allah lamun bae ieu bidadari teh setik cinggirna doang ye cinggirna ditololkeun ka dunia setik panon poe surem lamun nyiduh ulah saciduhan sacak selat bae ka laut amis jeung seungit coba sahrini titah ngacai tas ngadahar jengkol tuh beres ieu setik ya Allah ya Rabbi ku hebat-hebatna jeung eueuh cedaan bidadari eueuh cedaan eueuh pitakan coba orang Cilongok lamun dibuka sagajeun teh geulis ge mun teu ceda pitak ceda eueuh pitak eueuh kutil eueuh doton sakieu makanya Mas Budi mah resep aya keadaan kawen aya dotonan cekna jeung di omebe cenah doton blon aja Mas Budi nya atuh naon ngome doton atuh aduh nah iya sorga aju di sorga bawa panon poe tapi caang kacaangan sorga seluruh sinar aya aju cai datang henteu kudu make gelas kieu datang sorangan paralona pabrik paralon bade sorga mah ahut geus eueuh paralon tapi datang sorangan tangkal kayu buahna dihandap jeung daunna ai tangkalna jeung akarna di luhur dibalik percaya henteu dipaksakeun di aja pengen dipercaya dipaksakeun tangkalna ka luhur daunna ka handap buahna ka handap akarna di luhur percaya dipaksakeun tapi memang kos gitu ya surga guys ulah cerita tentang nu sejeng ieu mah bidadarina Masya Allah pohara jasa mantap kageulisan bidadari mah unggal poe ningkal poe ieu
keisuk gelih leuwih gelis, keisuk leuwih gelis deh, keisuk leuwih gelis deh. Wah, pokoknya mah eta mah mangkading 70 bukan. Dijajarkeun ku urang. Wow. Mimiti ieu aju ieu henteu marah. Atuh terserah teh kuat jeung teu mah. Atuh kunaon nanya ka dieu tolol ieu budak. Urusan kuat teh urusan masing-masing. Kali 70 boro-boro engke mah tuh lain deui kuari mah geus la faidata. Ieu mah geus faedah hirup ieu. Geus faedah ieu mah pamajikan lagi udah kayak kadal aja katanya udah. Geus faedah. Ya mah jadi toelan we kecapen nu helan. Geus. Asal jelema ku datang ka titing kos kieu geus eueuh-eueuh. Geus ciri da kos kitu teh. Jadi naon gitu abeh kadeuleu sehat. Abah kadele fungsi perkasa padahal teu. Obat geus baca-baca obat geus. Diurut tukang urut nu mamana bae ge geus. Atuh geus aya waktuna meureunna naon. Tah ieu di akhirat teh kos kitu masyaallah. Nah ieu mah kieu maksudna awewe nu sakitu geulisna widadari nu sakitu hebatna nu bakal numpakanana modal haji pendek teu ridho aing. Terido. Atuh misalnya di akhirat di surga ya aya haji pendek embung yang mah tetap demo ke Allah. Atuh teh ideal mah itu gelisnya kos kieu. Atuh urang boro-boro naon atuh kuari ge jebel urang nyeleunyana. Engke deh. Lamun aya di surga embung. Ngan meureun mun ka surga diganti beungeutna. Ulah bakal ambil lamun. Lamun ayo alhamdulillah bae. Tah ieu surga masyaallah karim. Wa mubasysyiron jang saha eta jang jelema anu nuturkeun instruksi Kangjeng Nabi. Nu Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Naon parentahna berarti perintah Allah, naon laranganna berarti larangan Allah. Nurut ke Allah, nurut ke Allah berarti. Nah, ketika orang nuturkeun perintah Allah, cak Allah salat. Nu dibawakeun ku Kangjeng Rasul, cak Kangjeng Rasul salat, urang salat. Cak Kangjeng Rasul puasa, urang puasa. Cak Kangjeng Rasul haji, haji dan lain-lain sebagainya. Cak Kangjeng Rasul ulah maksiat urang henteu insyaallah pasti ka surga. Eta mah pasti geus. Sadajan surga anu Allah na janji. Nah, asal urang ulah kagoda ku setan. Kangjeng diutus jang nyalametkeun umat, setan diutus diayakeun di dunia jang nyasarkeun manusia. Begitu setan diturunkeun ka dunia, setan bebeja ka Allah. Ya Allah ya Rabb, nyana ge percaya pangeran teh Allah, tapi nyana embung ngimankeun ka Allah, embung iman ka Kangjeng Nabi Adam bahwa Kangjeng Nabi Adam Rasul Allah. Takabur, mantap jelema nu takabur sareng setan. Cak setan ya Rabb, abdi diusir di surga, diusir di alam anu indah. Kuari ka dunia bari abdi dikutuk ku Gusti. Abdi mah endek menta ka Gusti supaya jelas hiji pagawean abdi di dunia naon sakitu. Cek Allah pagawean maneh di dunia nyasarkeun jelema ngagoda jelema mun kagoda los. Nah, cek setan. Puncakna ngagoda abdi kumaha? Dibere ilmu sihir sia ku aing. Tah sihir teh ilmu setan. Wah, mantep. Cek setan mantep. Datangnya na Haji Masuri. Ditiupan. Di pasar Kemis ada cewek. Ya. Oh, Haji Masuri. Gak usah dirubah juga ada. Lain lagi. Anak siapa?
Haji Soleh. Enggak bagi Mas Suri teh. Enggak, gua enggak keganggu, bagaimana juga ini lagi usaha. Sekali aja ke sono. Sekali. Pokoknya yang penting gua usaha aja, istri punya, apa punya udah. Bukan begitu. Zamannya sekarang. Zamannya. Enggak usah dikawin, yang penting pacaran aja. Iya, Supaya gairah hidup itu ada, semangat usaha itu ada. Juri geus asukanya noreng, juri mulai langsung kenalan, set sewaktu-waktu dibawa ku jalan. Sakali mawa ka Tangerang, sen eueuh hiji mobil eueuh senan dijual. Ngawal deui ka Tangerang 2 lawang eueuh. Katilu kali jeung setir-setir eueuh. Kaopat kali jeung mobil eueuh. Bisikan setan. Nah, ieu setan kagoda. Mulai dasarkan. ada lagi. Apa itu? Di sono ada perempuan. Di mana? Enggak. Udah, coba yang penting kenalan coba dah. Begitu kenalan, teu daekeun awena. Awena teu bogoh. Tenang. Di Cisoka ada alim. Cisoka udah ke sono. Datang ka ditu. Begitu datang ke ditu, Wah, kabeh nya mah. Wah, berabe ieu mah. Orang perdukunan aya di nyana kabeh. Atuh aing eleh ku nyana. Nah, kemudian kumaha? Nah, teu daekeun ku ahli ikbat, teu daekeun. Udah ke Cirebon. Di sana ada dukun. Mulai. nah iya, ya Allah ya Rabbi, perdukunan sihir. Mulai ieu beuleum ieu. Geus dibeuleum kumaha? Tiupkeun ka arah ka dituna. Seperti etala sihir akhir nama pagawean setan teh nyihir teh ya. Hujan tenan ya? Oh hujan. Makaning jamna geus jam 12 ye. Encan mau mubasyiron dan anggeus. Geus urang tutup bae geus hujan mah. Nya. Nah, ieu mubasyiron teh berita gembira bahwa Kangjeng Nabi ngaberitakeun di akhirat aya kesenangan anu hakiki, surga ngaranna, memehna di alam kubur ge geus dibere kesenangan. Urang percayakeun bahwa di alam kubur aya kesenangan kubur, aya kanikmatan kubur, di akhirat bakal aya kesenangan anu indah yana surga. Jelema-jelema nu bakal asupna nu nuturkeun kana aturan-aturan Allah, aturan Kangjeng Nabi, henteu kagoda ku setan. Nah, ieu kakarek nyaritakeun setan hiji pagaweanana, encan kaditu ucapanana, encan daharna, encan nginumna dan lain-lain sebagainya. Ieu setan encan waka caritakeun tapi urang doa bae. Allahumma